ngompol wae, mana pempes teu gablak nya sahiji-hijina, kana indung ngompol malulu, aing mampuy tenganan. Dina-dina teuing. Hirup Tuh latik teuing geuningan sia mah kana meuli sok ieu teh pempes teh jare Alah, pikirnya pempes urut emak yang ngompol tadi. Bunga, kamu galau. Ngalah ini, nanti pempes kan hiji-hiji na lalaki sia ka mana sih? Tinggal ho gawe. Kok beli geningan? Sama balon. Beci ieu teh ka ditu. Beli pempes si lalaki sia ka mana? Anu gawe, can balik. Wah yakin kan balik kana we? Tinggal ho, geus randang lah meureun. Hidang sia mah. Lalaki tuh nah ketika nyahoan. Mangkat ka mana nyong digawe nyong henteu. Kemain nu penting mah duit ngalir kan. Duitna tai sia meureunnan. Hidang buat teuing nyimpang ka randa sia. Tuh cek tatangga oge aing nyaho. Nyimpang ka Sia nyaho cenah ansangan sa goyangna cekar lah ayo. Oh nya teu nyaho teuing. Jalan ke nongeran. Ya sia nyaho teh imahna deket jalan kareta. Didinya. Teh hidang sia mah. Kira picing pempesna Bapak ibawa. micen kan ku sia ya. Hiji tuh mah itu ngompol wae. Padahal hutang ka ditu kalau lu. Enggak ada hutang geus numpuk. Itu ka warungna ge menikuatan. Mungkin dibayar ku salah urang tuh. Benar. Kira membalik. Awas sia lamun bohong. Bobok Gerak belum pijar. sia ku urang sia. Bobok belum sia lalaki sia ku urang keur lamun datang. Buset deh. Oke. Ke TikTokan lu lagi sih ditu. Sama TikTok kan malulu sia mah itu anak sia bae diuruskeun. Gembeng dia diuruskan kan dari Teu hidang sia mah. makan hala. Jangan Bang. Gitu ah. Biruan mah yang awe di dia. Ieu mah kuat dar acan geuningan. Mana sih karep balik we kieu? Oh, pan ate tos gawe. Gawe kira mau baliknya sore banget. Ieu tadi mampir heula pan ka ieu si Ujang jeung si Neng gua. Tapi itu tuh. Panjang gajian Neng teh meuni. Oh itu sih kan disambung aku kan wae bebas emas teh. Oh, teteh boga miso mah musim wae ah. Mana mere duit tara, mere duit 500.000 sabulan mah kana naon? Gajian can gajian ah. Iya gajian. Yo ieu tah adik-adik aman buat manggi dahar ajang di mangga di bawa ka dieu ku ah. Kok enak di jero? Beudeng dah. Tadi mah kan nama enak nih, wih dong paling. Ngajakan adik-adik maneh ka dieu. Mana sararempit. Urang tas di warung. Nih galak teteh mah Sempit itu mana imah balalocor. Karya, karunya teh dia di imah ge meuni kuat teu manggi-manggi dahar acan. Nya indung mana teh tangi jona urang mau ge meuni kuatan. Teu boga geus teu gas-gas ge teu boga. Penting buat balalocor. Ka dieu mana duit ah. Can gajian tadi. Tan gajian. Sing karunya tuh teh. Bado teuing anak batur ieu. Jadi Oh, aing ge naon sia? Cek aing ge ulah kawin ka budak ieu nyaho pangangguran sia mah. Jaek wae. Udah mah ieu mah digawe, karyawan. Digawe naon. Aing mah beak kongkorong, beak geulang, beak ali, beak Kasih kantong dan entos. Aing mah terjadi. Beak hayam-hayam itu ku ngawinkeun. Masih, berarti dia mau beunghar, kontak nama. Oh nyebar. Ya, baheula mah nya beunghar. Beunghar. Oh. Sia teh nyahun buku. Ah, Jangan dasar. dong beunghar, sebagai karyawan. Emang anak sia mah pelit banget ka aing korek banget. Aduh.